ngaliwet di imah batur. Nah jadi ceritanya barudak poe ieu aing nek ngaliwet ye tapi di imah batur lain di imah aing. Pokona mah dari moal nyaho najan ku aing dibejakeun ge. Pertama-tama nama ieu aing nyadak niup seuneu lanjut ngumbah beasna atuh heuh dak jangaranna ge nek ngaliwet ieu laju ieu kudu aya beasna tah kana kastrol ditagenkeun kana hau. Beuh pokona mah bakalan mirasa atuh heulah mirasa deuleu kudu dak aya goreng jengkol sagala engkena atuh dikecapan saeutik dak tah deuleu kudaraya nya atuh ngeunah bae dak jengkol mah dikukumaha ge komo dicampurkeun kana liwet. Tidak lupa barudak nyaja jengkol bae mah teu pati ngeunah tah ieu di dieu aya laukna ieu laukna lauk emas pang mirasa dak tuh ulah poho aya sambel aya lalab sagala pokona mah beuh dihakan kulobaan atuh pokona mah dak poho kana hutang beh ku mirasa-mirasana deuleu kudaraya nya di dieu geus pada ngarunyung dak tah ulah poho aing sok biasa bae dak he ngalewog-lewog deuleu huapna ge kuatkeun sacumplung-sacumplung atuh heueuh jakuru ge lain ku teu beuki dahar barudak ngeunta bae teu jadi daging meureun teh jadi naon boa teu pati kahar ti aing bae ka aing atuh heuh dak jatelok aing ge mantas nyatu langsung ngising atuh ya ieu mah aing ku teu daekeun meureun dak ku teu daekeun lintuh ku parawatak jajatur mah cenah ge cai bae ge ku jadi daging atuh heuh ja aing mah dak atuh nginum ku nginumna eueuh nu jadi daging ngeun ngeunaheun dak ja bebas ngakan sagala ge.